Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa nama. Bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok ka Jumarium bau datang ke urang naik. Kieu ya angel amat turun deui. Sugan teh mah deuk robanati nepi dunia hasanah geus naik, urang turun deui. Datang ka cita dina amin kencang, datang ka lalauna, datang ka Malik ngadoakeun teh kubar edeg ka kiai. Malik dilaknat cenah. Atuh ngadoa mah kepada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Terus make urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Tuh kiai ustad. Urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ngaran saya. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Jangan diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru. Fatihah. Beres. Golinan. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, disangkeun jeung hari men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Tega doa eta. Ye, cak nomi lumbani ieu. Daripada itu ngenyang mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itu lah diondang urang lah. Geus mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngeunaan. Neuk zarah bae menta anteur, zarah teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Zarah teu bisa ilah hadarat-hadarat. Kudu hadarat sia cicing dirinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Wis aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta. Sarua gitu-gitu kene kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene itu tapi dengan itu diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah ulah datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kana jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaq wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah ulah datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia untungnya jadi dukun gitu tapi bener ya malalagan yang nu bodoh teu kudu hese